Nyieun deui kacang bawang jeung kacang kribo besti. Hayo we cenah nyieunnan kacang heueuh beak besti da kamari nyieun teh jauh keneh kalabaran teh kalahkah ditungtutan di daharan. Tuh ayeuna urang nyieun heula kacang kribo besti bumbuna mah biasa we ieu teh marinasi 4 bungkus da kacangna 1 kilo. Bawang putih bubuk 2 bungkus, ladaku 2 bungkus ieu teh. Poho teu ka video tadi teh caina teh sabaraha mili deui nya poho deui ieu teh. Tepung ketan saparapat nog 2 caina teh 150 mili besti karek ingat. Digalokeun we kabeh sing nepikeun ka rata. Basa eta mah mimiti mah urang nyieun teh kurang si tipungna teh ayeuna mah geus bener besti tipungna teh saparapat tina 1 kilo. Tepung ketan nya kade besti. Tangga gorengna teh minyakna teh tong panas teuing haneut-haneut we tu besti ngarah babari dipisahkeunana teh lamun panas teuing mah kita sok jol garing hese nararapel we teu mararisa. Ulah galeh we toongan besti bisi tutung. Pokona mah gorengna teh nepikeun ka kuning keemasan heueuh ka kuning-kuningan kitu. Tah da karasa engke oge tunggeus gararing kieu tingali besti. Jadi teh geus kieu mah besti tugas ararasa geuningan tingali bener kacang kribo teh imah kribo. Keur mimiti nyieun mah kurang tipung jadi rada lonong. Tah ayeuna lanjutkeun deui rek nyieun kacang asin bumbuna marinasi 4 bungkus sarua kacang asinna 1 kilo ieu teh besti kacang kupas maksudna teh. Bawang putih bubuk 2 bungkus, ladaku 2 bungkus. Make cai 500 mili lamun ieu mah teu make tambahan bumbuna naon deui besti. Lamun anu tadi kacang kribo ditambahan ku gula sasendok makan. Paling ieu ku urang rek ditambahan daun jeruk kitu ngarah seungit besti. Tunggu letrekeun besti sik nepikeun ka saat siga kieu lamun geus kieu karek tiiskeun geus tiis ditambahan tepung maizena urang teh poho tadi teh teu ka video. Geus ditambahan tepung maizena geus tiis tadi teh pan tuluy gorengkeun gorengna minyakna teh heueuh sarua ieu tong panas teuing. Kira-kira geus kakuningan ke coklat-coklatan kitu jai teh besti tu meunang sanyiru tingali kacang kribo 1 kilo teh kacang asin sanyiru. Geus molot hayo di daharan wae meureun ieu mah.